Teka rasa urang waktu berputar terus sakumaha porosna. Ternyata urang ayeuna geus aya di bulan Muharram. Tanggal hijinan nurutkeun ahli fisab qot'i falak sulam munairen ialah jatuh pada hari Sabtu luhur lantaran genep darjah, jadi kamari tanggal hijina kuari berarti tanggal 2 di bulan Muharram aya hiji sejarah anu luar biasa, yakni tanggal 10 Muharram disebut Asyura. Kangjeng Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah barang sumping ka Madinah. Orang-orang Yahudi pararuasa. Kangjeng Nabi nanya, kunaon make paruasa? Cek orang-orang Yahudi, kami menghormati poe. Ai kitu lantaran Kangjeng Nabi Musa alaihi salam disalametkeun tina kerman lulus Firaun nu dikerem Kangjeng Nabi Musa masalam. Nah, ieu terjadi harita adalah tanggal 10 bulan Muharram, yakni Asyura. Masya Allah. Cek Kangjeng Nabi atuh ana ahakumi kakula leuwih hakbatan anjeun. Lantaran kula mah jeung Kangjeng Nabi Musa teh sadarajat. Mantap Kangjeng Nabi puasa di bulan Muharram tanggal 10, yakni Yaum Asyura. Memeh Ramadan terus Kangjeng Nabi puasana 10 Asyura. Bahkan terakhir cek Kangjeng Nabi la'istu lamun kuring hirup datang ka gobilin ila gobilin tahun hareup kaula la asumanna at-tasua bakal puasa tanggal 9. Lamun kaula hirup ka tahun hareup lain tanggal 10 bae kula deuk puasa jeung tanggal 9. Tapi ternyata Kangjeng Nabi haju maot pupus teu kungsi puasa tasua. Ngan aya bahasa mun hirup mah datang ka taun hareup endeup puasa tanggal 9. Mantap urang mah disunahkeun 2, hiji tasua, nomor kadua Asyura. Bahkan sejarah mencatat dibuatna Kangjeng Nabi Adam mun diakurkeun ialah tanggal 10 Muharram. Diasupkeun ka surga ku Gusti Allah yauma Asyura. Diturunkeun ka bumi ge yauma Asyura keneh bae. Dibelumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ku Raja Namrud 10 Asyura. Masya Allah. Kaluar tina lau Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam disemprotkeun ku lauk Nun tanggal 10 Asyura. Waduh, luar biasa 10 Asyura. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam
tika diinstruksikan titah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh nyeun kemudian nu ariman jeung hewan-hewan sajodo kur dipuateun ka kapal dipuateun lah ka kapal angkleng-angklengan di luhur kapal mendarat di Gunung Ararat Turki ialah tanggal 10 Asyura. Begitu turun lalapar kabeh. Kangjeng Nabi Nuh coba sesa kumpul-kumpulkeun. Dikarumpulkeun sesa aya gandum, aya korma, roti bubuk-bubuk, beas dihijikeun. Aya 7 rupa rempah-rempah dibubur ku Kangjeng Nabi Nuh. Uyah jadi teu diuyahan ngaranna bubur tanpa garam jadi bubur tiis saju di dalam tah eta tanggal 10 Asyura mantak kolot baheula mengenang sejarah Kangjeng Nabi Nuh alaihissalam tanggal 10 Asyura diurang ge osok ngabubur tiis dibubur teh diuyahan ngan digulaan gulana make uyah aja dikadinya ai bubur nama teh diuyahan ngan gulana make uyah keneh-keneh ketel tidak rawan orang bubur gitu lah kanyawan ku Muhammadiyah be. Muhammadiyah nya ngabidah sia ulah kos gitu. Urang ulun di bidah ulah ngomong cicing bae geus antepen lah. Aju beres ngabubur kirimannya. Kayak gikunya na di dahar jangeun cenah bubur bidah ye. Kayak gini tanyana. Tahun hareup ngabubur bidah deui lah. Ngeunah cekana tuh. Muhammadiyah mah kos gitu pinter kodek gitu. Kangjeng Nabi Idris alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit tanggal 10 Asyura. Masya Allah karim. Sangat bersejarah. Kangjeng Nabi urang nyaritakeun sim kuring nama maot lain dina bulan Muharram tapi incu sim kuring nu ngaran Husein bakal dibunuh tanggal 10 Asyura di Karbala geus dibejaan ku Kangjeng Nabi mantak tanggal 10 Asyura wah di Karbala jutaan manusia lamun inget Karbala wah eta masjidna agrengna luar biasa gudena pohara engke dikunjungi di berbagai negara mengenang terbunuhna cucu Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Karbala wah di berbagai negara 10 Asyura. Nah iraha ke 10 Asyura tinggal ngitung bae urang mun tanggal hijina Sabtu Minggu Senin berarti tanggal 10 na poe Senin hareup geus jeung tasuana Minggu puasana 2 poe Minggu jeung Senin tuh acenah kula mah cenah deuk di tanggal hiji bae kamari waduh mantep jasa tah hiji datang tanggal 10 lah cenah moal tanggal hiji na mah janggeus kamari kaliwat ku ari ge teu niat geus ngawuduk mangkaning isuk bae ngamimiti lah isuk ge moal cenah kebe tanggal 5 Sabtu Minggu Senin Sasarbo berarti masalah lah tanggal 5 ge moal ceknya na engke tanggal 7 berarti Rebo Kemis Jumat Sabtu cenah 7 ge moal engke cenah tanggal 9 10 teu nana 10 ge moal ratu krante eta mah budak
suka dendek moal kene bae. Ayo baru kolot dan kolot besi teu kapanggih deui jeung Muharram nu ngarasa kolot dan nu ngarasa kolot ieu. Aya kolot ge teu ngarasa kolot mapan blon bae. Ieu mah kolot haju ngarasa kolot asana aing nyaho kapanggih deui nyaho teu jeung Muharram hareup deuk puasa. Tuh masyaallah. Bahkan as-shadaqatu fihi bisab'i mi'ati dirham. Shadaqah bidirhamin, as-shadaqatu bidirhamin fi shadaqah sadirham di tanggal 10 bulan Muharram ye terkecil cek Kangjeng Nabi dibayar 700 tikal. Terkecil. Lamun urang na bisa ikhlas na bukit tinggi berarti ulah dicaritakeun cak Kanjeng Nabi moal Gusta mah disanggakeun ka Gusti ku gede-gedena ganjaranna. Ke tanggal 10 disebut lebaran yatim.